Padahal karek setengah dalapan tapi nemalan jika nu hayang hees. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Guar munggaran nu kelar jadi cimata nyamangsa narata cinta antara hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh kerami antawis pameget istri nulan nyonto Kangjeng Nabi. Cunuk waktu nyamut catur nyungsi pasini birahi subaya anu ti heula munggaran pakait ati. Seja silih pikaheman sangsang badan titip diri da mugi kauntun tipung laksana paneja ati subaya anu ti heula geus moal galidir deui. Siloka kang kalung kembang bangle tawis nangah hiji sagagang kembang kaheman saranggeui kembang kadeudeuh. Ingkang rayi anu seja ngambah sagara ngarumah tangga ngeleman leuwi ngalaki rabi diabrul-abrul ku dulur diabring-abring ku kadang wargi. Tong jajerih lamun seug meunang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdalah. Amin ya robbal. Para asatidah, qori-qoriah, mubalig-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai, miwah santri, hormaten simkuring, guruwaneun pikeun simkuring. Ais pangampi pupuhu lembur, Bapak Kades Kadus RW RT BPD Lebe tur LPMD, Ibu Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu lapar pasti hayang dahar. Tah ieu mah mungeun dahar da eueuh. Jadi tujuan tina dahar teh lantaran lapar. Da lamun jelema seueuh mah moal dahar. Jadi jalma teh kudu puguh kana tujuan. Kunaon dahar? Lapar. Kunaon sare? Tunuh. Tah ieu kunaon pangajian? Lamun jelema dahar tangtu lapar, lamun jelema lapar hayang dahar, lamun jelema sare, lamun jelema tunuh pasti hayang sare. Tah ari ngaran pangajian hayang naon? Ceuk biwir hayang ilmu, da ceuk hate mah hayang nempo urang. Lamun bener ibu harayang ilmu, pertanyaanna kana awak, tong nanya batur, tanya we awak urang. Lamun Allah nitipkeun ilmu ka urang, kira-kira ieu awak sanggup moal. Da loba jelema masantren luhur sakola luhur caritana hayang boga ilmu tapi naha sakapeung geus boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna gerateangan ilmu nu mana nu ngajarkeun kasombongan dina hirupna. Weh. Da ari ilmu mah al ilmu nur, ilmu mah kudu jadi cahaya. Lamun ilmu cahaya urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan kanyataan mah urang teh baroga ilmu tapi hirup mah da poek wae. Kabeh oge arapal ilmu tahajud tapi da ditoong tina kicep kieu mah kicep beureuki hees atuh. Kabeh oge ararapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diarantep. Kabeh ge apal ibu teh ka salaki teh kudu hormat geuning duit leutik mah rada jeding. Kabeh ge apal ilmu jeung dulur teh kudu akur jeung tatangga teh tong pasea. Ustad ge ngadon parasea. Berarti lamun kitu ilmu boga ngan can jadi cahaya tina eta ilmu. Naon atuh disebut ilmu teh? Al ilmu nur, ilmu mah kudu jadi cahaya. Di mana eta cicingna cahaya? Qalbun salimun, dina hate nu bersih. Boga harta alus hate da bakal loba atuh nu katulungan. Naon sababna? Sabab harta cicing di jelema nu alus hatena. Boga harta kotor hate tahampura eta harta bakal dipake alat kasombongan. Malah manar gelang ge pabadag-badag, kongkorong papanjang-panjang, lempang teh kuat juga gigi brig juga nu setruk. Harta dipakai alat kasombongan geus we eta mah cinek we hate teh keur cicing dina alam kakotoran.
Tapi lamun harta cicing di jelema nu alus hate, beuki loba harta teh yatim katulung, miskin kabantu, jompo kaomean imahna, masjid oge kasumbang, sabab harta cicing di jelema nu alus hate, maka sumber kahirupan masa benerna gumantung hate. Ilmu sarua cicing di jelema nu kotor hate, da beuki luhur ilmu teh beuki adigung atuh. Beuki asa aing pang nyana, beuki asa aing pang alusna, beuki asa aing pang boga ilmuna, nganggap batur terendah jeung rendah pagawean teh hayang debat weh, tanu kitu teh nu gelo teh. Da ilmu mah lain bahan debatkeun, ilmu mah bahan pigawean, debat tuluy gawe henteu pan teu ecreug. Haban mikiran 11 23 11 23 taraweh henteu pan gelo teh Pak. Usoli henteu usoli henteu usoli cinta salat henteu rada gelo. Agama mah lain alat perdebatan, agama mah alat pigaweun. Mata hakikatina ilmu teh nu hese lain ilmuna tah gawena. Da loba jelema baroga ilmu tapi leungit tina gawe. Tabasumuka bil wajhika sedekah pan teh ilmu meunang ngapalkeun. Seuri anjeun ka dulur anjeun adalah sedekah, tapi naha ya ustad hasem beungeut. Datang teh yey awak dikitukeun jiga nu bisul beunyer. Padahal ieu teh ilmu ari ngaran-ngaran ilmu teh kudu bisa ngoncoran eusi hate. Ku sabab sarupa kitu ilmu teh cicingna dina qalbun salimun, dina hate nu bersih. Matak tina ilmu nu bakal robah lain tiung, lain baju, lain awak nu kudu robah ku ilmu teh tah eusi hate. Lamun tina ilmu nu robah tiung jeung baju, tina bahasa bakal loba jelema jadi umi jeung abi, diganti ku Arab Sunda teh. Umi abi lain ulah pek bae ngan kudu tuluy ulah ai keur ngeunah hate umi abi pas ya jadi cucungik sia. Lain ulah kuring mah pek bae teh ku basa Arab asal ngarti we. Urang Garut, urang Sunda dragdeg pan ku bahasa Indonesia leuheung lamun teu tag-teg-tog. Ya maka budak teh awas jangan main sisi balong nanti tiga jebur pan teu ecreug. Awas jangan main sisi solokan nanti ti godebag palid keh gitu. Da ilmu teh lain kudu ngarobah bahasa, ilmu teh lain kudu robah awak, ilmu teh lain kudu robah baju. Keun we baju mah kieu oge dan nutupan orat, tah nu kudu robah mah eusi hate, hina luarna keun bae asal mulia jerona, ulah mulia luarna tapi hina jerona gerang ngareneng jeung kadongdong, lemes luarna, rumet eusina. Weh. Jilbabna mah ngaguyupuk, gamisna mah ngangsar ngan kana gosip boki. Jilbab ngaguyupuk ngan popolotot wae ka salaki. Jilbab bararada gamis ngalalangsar ngan teu kaur batur nyieun kagorengan bibir galing ngagogoreng batur. Nah si eta mah teu nemongkeun jilbab nu sabenerna. Tamatak alam hakikate alam hese Pak. Hina luarna mulia jerona leuwih alus daripada mulia luarna hina di jerona. Jadi ilmu teh lain ngalusan cangkang tapi ilmu teh ngalusan eusi hate. Lamun ilmu ngalusan cangkangna poe ayeuna Pak di Garut teh masjid teh pamegah-megah da eusina mah eueuh. Pan eta teh ngalusan cangkang eusina mah leungit. Heuh bener ieu teh. Barudak ayeuna beungeutna mah gluwang jeung glowing ngan garoreng adat. Jadi geuning gambaran hirup manusia teh lain awak nu ieu tapi tah eusina nyatana qalbun salimun hate nu beres. Miskin, ramah, alus, beunghar, haseup beungeut, teu sudi nganjang lagi. Gedongna mah sigrong, ngan tiap aya nu nganjang, baeud we, jigana gedongna meunang nganyuk. Miskin, sangsara, imahna butut, tapi amis budi, jelema mah tong lalajo gedongna, jelema mah tong lalajo bajuna, tah lalajoan mah eusi hate nu sabenerna. Disebut we qalbun salimun. Lamun qalbun salimun hate bersih moal ngarendahkeun batur, moal ngaledek batur, moal ngahina batur, moal nuding batur, moal mitnah batur. Justru hate bersih mah teuleumna kana awakna, moal teuleum kana perkara nu kajadian ka batur. Pan bapa teh nu leuwih apal diri bapa, kuring ge nu leuwih apal diri kuring, ibu ge nu leuwih apal diri ibu. Matak urang teu boga kewajiban apal gorengna batur, justru urang wajib apal kasalahan diri. Da anu katempo ayeuna mah palsu ungkul atuh. Masjid suci, bajuna suci,
awakna suci dari hati kotor mah anger bubar ti masjid ngogoreng batur. Matak nu kudu disucikeun teh lain sebatas masjidna, lain sebatas tempatna, lain sebatas bajuna, tapi tah utama mah sucikeun eusi hatena. Masjid suci, awak suci, baju suci, hate kotor mah anger Pak, gurger jeung pasea. Matak alam kahirupan dina hakikat kahirupan nu kudu ku urang disucikeun teh sabenerna keun bae masjidna butut tapi eusina loba daripada ayeuna masjid pamegah-megah nepi ka biaya ratusan juta tapi eusina aki-aki ngalusan cangkang poho kana eusi mulya luarna hina jerona talung keneh hina luarna tapi mulya di jerona. Sedangkan ari alam jero disebut hate, ari hate nu alus, hate nu bersih, tah hate nu bersih mah panon bersih moal lalajo kagorengan batur, ceuli bersih moal hayang ngadenge kana katebalegan batur, suku bersih moal ngalengkah kana salah, hate bersih moal sok panas barana. Ada ieu mah atuh urang mah diajar kana Islam teu wawuh cara migawe Islam, apal kana Quran teu apal cara migawe Quran, nyaho masjid tapi teu apal cara migawe masjid, matak loba keneh masjid dibangun tapi di jerona gurger jeung pasea, matak hakikatna deuk pasea mah di pos rona tong di masjid. Well, keun sugana asup kana hatena tuluy kasiniran mantog. Ya, gerasok pikir. Matak alam hakikat mah hampura Pak, alam syariat mah ruksak, alam hakikat mah ruksak. Tiba heula alus hate nepi ka kolot bersih we, tapi lamun alam syariat mah teu ieu rarai urang, tiba heula geulis pan ayeuna mah heuh kieu we ramijun. Matak urang teh ulah ngalusan teuing cangkangna poho kana eusina. Kalayar beurit euceuy beureum pikabitaeun karewas di dahar racun Pak. Ya kalayar beurit pari euceuy beureum pikabitaeun da lamun dituang mah teh racun. Matak alam hakikat mah urang teh can nepi kana kamanusaan. Ibu manusia, kuring manusia, ieu ge panganten manusia, ngan teuing sabenerna hareupeun Allah membawa manusia buah saha. Na negerahana manusia encan disebut manusia lamun can katempo sifat kamanusiaan. Ibu manusia, manusia can disebut manusia lamun can tempo sifat kemanusiaan. Matak lamun urang disebut manusia tempokeun sifat manusia, nyaahan, asihan, deudeuhan, nulung nu butuh, nalang nu susah, asak hampura, leeh hate, lembut hate, resep melaan batur, ta eta manusia. Ieu mah susungkruk, susuluduk, sombong, adigung, tinggal teangan we sato nu jiga eta. Nu sarakah monyet. Asongan cau hiji cekelan kuleungeun kenca, asongan cau deui hiji cekelan kuleungeun katuhu, asongan deui cau cekelan ku suku, asongan deui cau digegel ongkoh, pan loba ayeuna teh jelema nu sarakah. Naker ibu ari ngaran manusia tapi sarakahna beak ti karep, beungeut manusia tapi sifat-sifat monyet. Matak di akhirat aya disebut kirodatan khosyiin, engke di akhirat ditepungkeun ku Allah beungeutna seperti monyet. Nah sarakah rakyat megersok, rakyat masangsara, si eta mengebeungharkeun diri, rakyat maripuh, si eta mah beungharna beak ti karep, adi pidato jiga nu heueuh demi rakyat, si horeng teu nu beungharna bebongok manehna we, rakyat mah anger we lungleng. Padahal gaji geus boga, jabatan geus boga, sagala rupa kahayang geus aya, init tinggal ngingking, diuk tinggal gek, naon nu jadi pikiran, ternyata masih kene korupsi. Oh, ternyata merekna merek pejabat, mental nama mental monyet. Well, aduh, mata kurang mata teh sieun ku buta hejo sing sumpah. Tiba heula cokolot kade cenah ieu buta hejo, deh panggih ge acan. Mun bener aya buta hejo heg datang cenah ceramah urang dahar. Da ibu masieun kana ku buta hejo daripada ku kolor ijo. Padahal ibu boga budak nepi ka 12 teh lain ku buta hejo ku kolor ijo. Da alam hakikat mah buta hejo lain wujud Pak, buta hejo lain jirim, buta hejo lain bentuk, buta hejo teh sifat, buta poek hejo lambang Islam, pan lambang Islam mah hejo tah buta teh poek, da saha nu jadi buta hejo sakapeung manana gerhana. Moal asup ka masjid ngedul tuh keur jadi buta hejo nepi ka eta masjid badak teu kadeuleu kana dangdut
di jam 7 sampai ke jam 5 nabung diajak balik ke salaki ayo balik cicing rame kene pengajian 10 menit mantog buta artinya poek hejo artinya lembang Islam jadi buta hejo teh lain itu iya matak nuduh ulah nu jauh nyawang ulah nu anggang koreh ke nu deket bae cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana ngewa ka Firaun ngewa nama ke jeung kudu ngewa tatangga lain wawuh teu nu kudu dipikang ngewa mah lain Firaunna lain awakna tapi sifatna ari sifat Firaun adalah sombong kuring nanya osok ibu sombong heuh eta keur jadi bikangna nuduh teuing nu jauh Firaun nyaritakeun di Mesir tatangga lain jeung teu zaman jeung teu sajaman hirupna jeung urang kade geuleuh ka Firaun tapi sifat aya di urang geuleuh ka Abu Jahal geuleuh nama jeung geuleuh musuhna Islam teu kudu geuleuh geus modar maka jeung geuleuh kanu geus paeh deuk geuleuh mah kana sifat hirup nepi ka ayeuna sifat Abu Jahal boro-boro mah di Mesir di Garut ge aya Abu Jahal teh naon eta Abu Jahal gedebul gede wadul kosok gedebul ning eta keur jadi muridna matak nuduh ulah nu jauh nyawang ulah nu anggang koreh ke nu deket bae aya saha jeung ti mana cirina satangtung diri ulah nyebut munafik ka batur ulah nyebut kafir ka batur sakapeung mah urang geus sok jaradi munafik jeung kafir pan ai kafir teh cocok bapak deuk ilmu alus oge ai keur jelema nu ngarasa boga mah anger da moal ngadenge nyoledat we deuk diterangkeun lak-lak dasar bebeakan make dalil Quran jeung hadis ge diri we asa boga ilmu jadi alat perbandingan yah ceramah kitu aing ge nyaho atuh lain ku bebengok sia matak naon lamun hirup cicing dina alam kosong lamun hirup dina alam kosong bakal babari di cician ngan lamun hirup geus aya cici geus aya di jerona di cician teh nyoledat mata kurang teh kudu hirup teh cicing dina alam kakosongan apal Quran menang pek apal hadis pek apal kitab pek ngan tanya hate ngewa ka batur geuleuh ka batur rujit ka batur Quran kitab nu ditalar teu matak ngarobah eusi hatena boro-boro ngarobah ka hirup sasamana we tah mata keukeuh aya kolot baheula teu apaleun Quran teu apaleun hadis teu tapi osok durger jeung dulur tara osok paseeng tetangga tara bahkan aya dadahareun ge dibagi-bagi nah teu apal Quran tapi lakuning Quran poe ayeuna apal Quran tapi teu wawuh cara migawena matak nyaho kana Quran kalah dipake alat pasea jeung nu apal deui wow ngaharulengnya dibere ceramah kieu da rumasa kitu tah cinta Nabi cinta jika nu heueuh cinta Nabi cinta maknya cinta Nabi tetangga teu dahar diantep cinta Nabi cinta maknya yatim teu ditulungan cinta Nabi cinta maknya jompo teu boga imah teu dipanggieunkeun sedengkeun Nabi mah jujur Nabi mah tarangan tep yatim tarangan tep miskin tarangan tep jompo urang mengatakan cinta Nabi cinta yatim diantep miskin diantep ternyata munafik teh lain di ditu tah di dieu bohong ngaranna bibir geus bohong jeung hatena weh genah euy ceramah sugane rasupkana hate eta atuh balik teh dieu teh pan ditanya nah cenah jam 8 geus balik rusuh nana gerhanana menang naon kitu we rame geus ibadah lain nu katempo ibadah lain nu kadenge hampura ibadah mah nu karasa bapak katempo ka masjid katempo bapak katempo salat katempo bapak kadenge ngaimaman kadenge karasaeun teh ku tetangga pengajian urang ibu ngabring ka dieu batur ge nyahueun ka mana ceu pangaosan nyahueun kadengieun ceramah ieu pertanyaanna karasa teh boro-boro ku batur ladang ngaji teh ku urang ge teu karasa nah teu robah-robah padahal lamun urang memang ngaran manusia tembongkeun sifat manusia ari sifat manusia hamba Allah disebut Abdullah ngahambakeun diri ka Gusti kul huwallahu ahad Allah tangan sahiji lamun teu niron sifat Allah deuk niron sifat saha sedengkeun Allah aya musuh saha musuhna iblis jadi lamun urang teu niron sifat Allah geus semutlak urang niron sifat iblis ari sifat Allah 88 Asmaul Husna disebutna ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mumin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab gerasok pigawe eta
Di mana dalilna? Maka jeung nanyakeun dalil bismillahirrahmanirrahim. Dalil nama bi ku kudrat Allah, bi ku izin Allah, bi ku kawasa Allah, bi ku keagungan Allah. Dunya ieu terjadi lamun hayang damai ieu dunya ismi cek Allah geura cicing dina asma kami. Tong cicing na asma nafsu, tong cicing na asma sato, tong cicing dina asma setan. Kunaon ieu dunya teu aman? Bongan urang teu cicing dina asmana. Coba lamun ieu dunya cicing ku asma Allah, ku nyaah, ku asih, ku dede, ku lembut hate, ku leah, ku asa kampura, ku resep nulung nu butuh, ku resep nalang nu susah, aman moal. Tah kunaon jadi teu aman? Bongan urang ngejat tina sifat Allah nu aya hawa nafsu wungkul dina diri. Bener. Di masjid lamun cicing saripatna dina Allah, nyaahan, asihan, dedehan, lol aya tatangga teu datang ka masjid, kunaon euy si itu teu ka masjid, gering, legedet, nempok. Pandi urang mah dipilihan nyaah teh kanu beunghar, kanu miskin mah setengah modar ge diantep. Lamun nu beunghar kakara aya sifat nyaah. Pandi umumkeun palawargi sadayana di urang teh ieu nu udur, saha eta? Donatur masjid. Karek 2 poe teh geuringna teh bari batuk-batuk acan. Logodot ti masjid teh ngabring deuk ngadoakeun teh ngadoakeun teh nah minta barang hakan deh. Datang ka donatur masjid, Pak Haji sing engol sehat deui. Maot tetep Pak Haji teh tempo isuk Pak nu nganteurna sa RW daratang kabeh dikuburna 2 meter pasagi di handap maca talkin 2 jam setengah nah amplop gede peletuk poe isukna nu miskin maot. Apakah seperti itu? Jadi mana Rahman Rahim teh mana Pak? Matak hakikat alam kahirupan urang nyicingan ieu alam dunya teh ku asma Allah, ulah ku nafsu, ulah ku ngaran sato, ulah ku ngaran iblis. Urang deuk niron kana sifat Allah da urang hamba. Ari ngaku hamba Allah ari niron ka iblis atau jadi hamba iblis. Ari ngaku hamba Allah ari niron kana hawa nafsu atau jadi ngahambakeun diri kana nafsu. Ari ngaku hamba Allah ari ngahambakeun diri kana harta jadi pedit atau urang teh jadi hamba harta. Lamun bener urang Abdullah hamba Allah tuturkeun sifat Allah. Lol budak tetangga dagang comro nongtot leho meuli moal nama gejeng moal geuleuh ta ibu teh sadar nyebut geuleuh kana leho pan ibu mah leuwih baheula keur leutik teh nyatina irung nyatina ceuli. Mun urang nyebut geuleuh kana leho berarti leungit sifatnya ahna. Pikir ibu ku urang teh oh welas jeung asih, Allah teh maha welas maha asih, ulah nyebut geuleuh kana leho da urang ge boga jeung da eueuh comro digalo jeung polo. Atuh kudu kumaha geroan budakna ka dieu jang da mamah teu hayang comro ngan eta we kabita ku polo kuat hejo. Gebrok duit 10.000 sing seringkeun kitu di balong emak sebreng-sebreng eta polo nepi ka leungit ku duit 10.000 antep comrona payu lantaran leungit lehona. Allah teh maha uninga dosa ibu, Allah teh maha uninga kana dosa kuring. Lamun Allah nempo kana dosa urang poe isuk kiamat bisa terjadi. Lamun Allah nempo dosa bapak hampura balik tadi dicabut nyawa ge kehendak Allah. Nah atuh ku Allah diantep heula tubu ilallah taubatan nasuha. Kami macek Allah teh nungguan waktu maneh sangkan tobat ka kami balik ka kami disebut weh innalillahi wa inna ilaihi. Ari Allah teh maha suci, ari urang deuk balik ka nu maha suci ka mana jalanna? Mun ibu ka Bandung apal pan jalan turun ka Majalaya leos ka Ciparai deg ka Pacet leos ka Banyaran tuluy Cimaung kuring apal jalan lancar we dek balik teh apal jalan tak enak ibu asal ti Allah balik ka Allah dek ka mana jalan tah so dek ka mana jalanna sedengkeun cek Allah dina Quran fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah nyiptakeun 2 jalan nu berbeda, nu lempeng ka kami nu bengkok lain ka kami. Tah ka de bisi urang ka nu bengkok dek ka mana lumpat. Sedangkan bengkok di ditu mah paur di dia ge pan sok aya nu bengkok. Itu teh pamajikan der nyimpang karana pan bengkok teh. Atuh balik teh digebugan irung nepi ka nyengsoh. Nah bengkok. Siratal mustaqim cek Allah teh jalan anu menuju ka kami mah siratal mustaqim jalan nu lempeng. Siratal ladzina an'amta alaihim jalan nu dibere kanikmatan. Saha eta? Jalan para nabi, jalan para sahabat. Ta eta jalan nu lempeng, ari jalan nu bengkok ku Allah geus ditempokeun Firaun, Qarun, Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Jahal gede wadulna, Abu Lahab ngadu dombana, Qarun peditna, Firaun sombongna. Nah asa di dinya kabeh urang teh nya. Hayo mikir.
Korun peditna, Fir'aun sombongna, Abu Jahal gede wadulna, Abu Lahab tukang ngadu domana. Gerasok pikir da asa eta jalan urang boga kongkorong jepret pete alhamdulillah 40 gram dari suami tuh geus jadi Fir'aun eta sombongna. Gedebulna beak ti karep ngadu domba batur esok panas hate heueuh. Nah jiga jalan si eta sedengkeun ibu kudu apal Korun Fir'aun Abu Lahab Abu Jahal balikna ka mana kana neraka sedengkeun urang hayang ka surga ari cicing akhlak jeung si eta pan lieur Pak. Matak innalillahi wa inna ilaihi rajiun asal ti Allah balik ka Allah teh nu mana jalma nu cicing dina alam kasucian. Saha eta contona Nabi Muhammad. Ai Nabi Muhammad pernah burger, pernah teu akur jeung dulur, pernah pedit ku harta, pernah bohong, pernah adigung. Heuh aya kabeh di ibu. Da eueuh atuh. Ayo sia mikir ka dinya. Ari nu tuju surga grosok ka mana mang hirup teh hayang ka surga ai jeung dulur teu akur jeung tatangga pasea boga harta ngadon pedit jompo tara ditulungan yatim ngadon diledek surga teh memangna ditasi. Matak ilmu teh urang beuki luhur ilmu kudu beuki wawuh urang teh saha ulah beuki luhur ilmu urang kalah beuki wawuh kana kagorengan batur kana katebalegan batur kana kateuceureugan batur. Justru ku ilmu urang kudu leuwih nyaho saha diri urang. Pan awak ibu teh ibarat imah nya genah di imah aya kebul da moal ngeunah di imah aya kebul atuh sapukeun di imah ledok atuh empel di imah bala atuh bersihan. Tah ku ilmu teh alat keur ngabersihan media nu aya dina diri urang kokotor hirup urang. Awak ibu ibarat imah mun kebul sapukeun mun bala cokotan runtahna mun empeleun lamun kotor empel. Tah ku ilmu teh urang kudu geus nyaho mun sombong eueuhkeun mun geuleuh ka batur cintakeun lamun pedit bageurkeun lamun rudet leahkeun. Tah eta ku ilmu teh hese nya ieu malah luhur ilmu diadu-adu we nah jelema kalah jadi doma. Mata ku ilmu teh urang kudu wawuh saha urang man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Jelema nu wawuh kana dirina maka wawuh ka pangeranna. Deuk wawuh ka Allah kumaha sedengkeun urang teu wawuh kana diri urang. Matak sing wawuh kana diri urang. Kadang-kadang lamun urang hayang wawuh kana diri urang teuleum kana awak. Kali-kali mah ibu teh ngobrol jeung diri sorangan gerasok. Paling disebut nu gelo meureun. Ngawangkong gerasok ibu jeung diri sorangan. Ibu masang kaca enteung, ibu ngenteung tak itu aya ibu sok ngawangkong mun ceuk batur aya beja euy maneh mah geulis tageuwat ngenteung bener kitu urang teh geulis pan itu mah nyebut geulis teh beungeutna buka baju ibu pan budugna ge 70. Jadi nu leuwih apal teh diri urang Pak. Matak lamun jelema geus apal geus wawuh kana dirina dihina batur moal amek dipitnah moal amek dituding moal amek. Nah setiap jelema nu wawuh kana dirina nu dicatet adalah kakuranganna. Urang teh sombong, urang teh bohong, urang teh teu baleg, urang teh teu bener, urang teh teu ecereug, urang teh kedul, urang teh celemeng, urang teh bawel, urang teh pedit, urang teh kumed, urang teh sirik. Peletuk cek batur yah ngaji haben tapi adigung nuhun cek nah mah kejeng nuhun heuh adigung teh nomor 7. Jadi urang teh sing wawuh kana diri teh catetkeun kagorengan urang ulah coba-coba nyatetkeun kaalusan. Urusan kaalusan Allah bagianana, urusan kagorengan mah urang bagianana. Matak nana gerhana ku batur disanjang-sanjung dipuja dipuji dah teu ari ibu. Nah kuring leuwih apa saha kuring pedah we disebut ustad pan bieu dipanggil kiai haji ustad nana gerhana kuat kumplit teuing blus we ka jero ceng sanes sing tadi sare aceng nana abdi sabareng bahasa Bandung jeung bahasa Garut beda. Di Garut mah ka ustad teh aceng di abdi mah aceng teh tukang hayam. Lamun leos ka Banten di Banten mah mama ka ajengan teh mangga cenah waktu sinar tempat disayogikeun kanggo mama nana gerana nah cing teh aing teh da huntu beres keneh geus disebut mama. Banten mun Garut mah aceng mun Bandung mah ustad heukeun we eta mah sesebutan.
ngan ku disebut batur ustad, ku disebut kiai, ku disebut aja muringkak bulu punuh pak. Nah megejeng muringkak apal gawe ustad kiai ajengan kaituna ulama teh warasatul ambiya pewaris nabi. Ayo nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud kerasok ngacung urang ustad di dieu we pernah teu ngalaman baru cokor ladang tahajud. Lamun mah aya ustad nu baru sampeana eta mah lain ladang tahajud da kaling siret. Ya Rasul aya korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk disair dibikeun. Nana gerhana cek batur ustad pewaris nabi penta jamna dibikeun moal. Alus aya ongkoh pengajian tapi hate suudon kitu. Antara nu ngomong jeung nu ngadenge teh nu ecreug. Lamun cek ibu jam tangan kuring moal dibikeun, ibu sadar teu bahwa abak ibu ge sarua jeung kuring. Bu, lamun di imah ibu aya barang nu alus, ayeuna kuring deuk balik dipenta ku kuring, dibikeun moal. Tah, mata kulah nuduh anu jauh nyawang nu anggang teh peditna batur teh ternyata urang ge leuwih. Matak tong sok lalajo kasalahan batur. Kahartos. Batur mabok, batur judi, batur jinah, bodoh. Asli batur judi, batur mabok, batur jinah, tara salat, tara ka masjid, sabodo. Nah, mah jeung sabodo, ieu sakeclak cimata poe isuk tuluy maot lantaran tobat, sakeclak cipanon, sakeclak cipanon isukna maot lantaran tobat, Allah leuwih cinta ka jelema nu nyurucut cai panonna menyesal tina kadoraka anu puluhan tahun daripada jelema bangga diri ku ibadahna maka sombong meakeun pahala nu puluhan tahun. Emutan sok. Bapak ti ayeuna salat, bapak ti ayeuna ka masjid, bapak yasinan, bapak sholawatan, nepak we dada aing modar poe isukan neraka tempatna ku kasombongan. Si itu mabok, judi, cina, maling, gelut, tebale girupna, nyurucut cai panon isukna maot. Gusti abdi teh tobat dan menyesal tibareta abdi nyeun kadorakaan teh ngan bingung abdi cara tobatna. Ya Allah Gusti Robi abdi tobat. Maut poe isukan sawarga dibukakeun mupus dosa nu ribuan tahun. Weh. Matak tong sok monis ka batur neraka ai can badami jeung malaikat. Ini mah neraka. Jeung da batur teu ka masjid teh sebenarnya nu salah lain nu henteu, nu daek. Asli teh. Asli. Nu anu batur teu ka masjid teh kadang-kadang nu salah lain nu henteu, nu osok. Nu sok ka masjid. Kunaon si itu betah mung ka masjid eueuh pikabitaeun di jerona usoli jeung teu usoli dordar 11 2 3 dordar marhaba jeung teu marhaba dordar mulud jeung teu mulud dordar rajab jeung teu rajab dordar debat teh pasea di masjid kumaha si itu talung dewek tara pasea. Hayo mikir matak nu salah teh lain itu Pak tah nu salah teh ieu awak urang diri urang kunaon batur tara dijilbab. Dan nu salah teh nu osok. Palebah mana nu osok karek bisa dijilbabna encan napalkeun akhlakna sedengkeun ceuk Nabi innamal bu'istu li utamima makarimal akhlak. Puncakna tina segala ibadah adalah akhlak. Jelema salat ngomongkeun batur, salatna sah tapi ngomongkeun batur ngabatalkeun ladang salatna. Wow. Apan ieu teh nu kitu teh. Hayo urang diajar mikir. Puncakna ibadah teh akhlak. Jelema salat tapi ngomongkeun batur, jelema salat ngahina batur, jelema salat ngeredahkeun batur, jelema salat mitnah batur, jelema salat nuding batur, salatna sah ngan eta salat hareupeun Allah eueuh nanaon. Naha heupan bae aku pake ngomongkeun batur ge meakeun kahadean ku nyaritakeun batur. Gibah ngaranna. Wow. Keung nya ngadenge ceramah kieu mah. Jadi salat nu teu kamari teh eueuh nya. Ada kitu atuh kalakuanana. Beres sholat wae nepak dada ti mana mang sholat atuh di dieu mah. Aduh aing sholat zakat saum haji kabeh oge keukeuh kudu ngarunggunuk dina akhlak Pak. Matak jelema sholat jelema zakat jelema haji tuluy balik ti haji teu disebut haji ngamuk can haji sia tah. Ti mana ceu? Oh ceu hajah. Leungit akhlak. Tina sholat tiga sok geus moal kapigawe asli ibu kuring bapak nu ngariung di dieu hampura nya ulah sombong pedah di Garut can kapigawe sholat
Salat alus bacaan alus, tapi naha dulur teu akur, tapi naha jeung tatangga pasea, tapi naha sok ngahina batur, tapi naha sok ngaledek batur, berarti karek alus bacaan can alus dina ucapan. Sadeungkeun ngaran salat alus bacaanana kudu alus dina ucapanana. Keur naon atuh ceuk Nabi, salamatul insan min khifdil lisan. Jelema teh salametna gumantung bisa jeung henteu ngajaga letahna. Ari bacaan salat alus tapi jeung dulur teu akur, jeung tatangga pasea, ka batur ngahina jeung ngaledek karek alus bacaanana can alus dina ucapanana. Weh. Ya, tina bacaan salat wae geus loba gagah. Lekoh maca Quran, lekoh, tapi lekoh ngaledek baturna asal lieur aing mah. Ayo. Matak Allah teh mere modal sangkan ibu wabuh kana diri sorangan teh kulima, modalna teh hiji kitab suci, 2 bulan suci, 3 tempat suci, 4 tanah suci, 5 susuci, sangkan manusia caricing dina kasucian teh 5 modal. Hiji kitab suci, nu suci adalah kitab, berarti geus maca eta kitab teh asupkeun kasucian kitab kana hate. Matak lekoh maca Qur'anna, lekoh budi jeung basana, lekoh maca Qur'anna alus ahlakna, lekoh maca Qur'anna lekoh oge parangina, lekoh maca Qur'anna sopan santun sikapna. Tah eta Qur'an asup kana dirina. Ieu mah lekoh maca Qur'an, lekoh ngaledek baturna. Anger we kitab suci, nu suci kitab, anger hatena mah kotor, teu bisa disucikeun ku eta kitab. Kunaon ngahulang jarang yang ngadenge nu kieu nya. Sadial atuh dah. Sholawatan alus di alus. Ibu teh di masjid teh salatullah bari ceurik ongko. Salatullah salamullah ala toha rasulil. Da can katempo sholawatanana eta mah keur ngapalkeun. Atuh eta ceurik bisa-bisa ceurik ku gede hutang. Salatullah salamullah datang we ka imah. Salaki keur sare budak ngamuk beas eueuh molor wae atuh bagong eta sholawat nu tadi nu alus teu digubug ka imah. Ternyata batal sholawat teh di jalan kayaknya. Nah teu dibawa kana akhlak. Sedangkan cek Nabi innamal buistuli utamima makarimal akhlak. Mutiara tina segala ibadah teh eta tah akhlak. Kumaha carana urang memanusiakan manusia. Mun urang ngamulyakeun Allah, mulyakeun oge makhlukna. Ai ieu mah ai Allah dimulyakeun, ari makhlukna dihina. Kumaha atuh ceuk pangeran ngahina ciptaan kami sarua jeung ngahina di ka kamina. Bener Ibu? Nah, ada keterangan nu kieu mah enteng-enteng teu kudu luhur-luhur teuing ngaji mah teu kataekan nu handap oge. Ai caritana Al-Ghafar dialapalkeun. Ya Latif diarapalkeun, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Latif teh wahai Allah nu maha lembut. Penta tuh kan nu bogana da Allah nu maha lembut, penta cek Allah uduni astajib lakum. Pek anjeun menta ka kami ku kami bakal dibikeun. Ya Allah anjeun teh nu maha lembut, lembutkeun hate abdi. Nah da bubar ti masjid teh bener atuh dihina tara ngalawan, dicaci teu malik benci, batur pedit manehna bageur, batur baeud manehna seuri, batur amek manehna matara. Eta ya Latif lempang padina dirina. Da ieu mah di masjid ya Latif bari jebleh ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Datang ka imah gogoak sesengor carekan salaki molor wae atuh bagong eta ya Latif. Nah teu robah tina omongan berarti musuh teh lain itu bibir jeung hate teh keur mumusuhan Pak. Matak perang tong jeung batur, perang mata jeung awak sorangan kahartos. Nah nagerhana ceramah kieu beung ka ditu beung ka dieu maruk lain keur perang. Perang Pak. Perang palebah mana nyaho Nabi Muhammad beres ceramah di Banandoma di tengah jalan anu menta pan dibikeun coba ieu ayeuna menang amplop pegat ku bapak belah ditu mun bapak megat di dinya tapi jalan ka dieu lamun bapak daek barang bere ka masjid gebro nepi ka 10 juta bapak teh lain alus teh tapi bapak teh sebenarnya beres perang ngalawan peditna awak sorangan kunaon si itu bisa barang bere beres perang jeung pedit mata jadi bageur. Kunaon ibu juk daek tak ieu teh lulus perang ieu teh geus perang jeung kedua pengajian hoream hujan di ongkoh can budak ngamuk can salaki pangabutuh tah ku daek datang ka dieu eta nu opat leungit Pak daek datang ka dieu jadi ibu teh ieu teh pejuang beres perang ngalawan ngelud kahartos Bu matak geus tong perang jeung batur unggal lagi pagaliwata perang jeung awak sorangan matak cek Nabi musuh nu paling gede lain batur tapi musuh nu paling badag tah hawa nafsu sorangan ieu nu hajat maruk lain keur perang perang matak daharna teh kitu jeung pepetek cabe gomo perang
Perang ngalawan naon? Perang sieun ustad teu datang, perang sieun jamaah eueuh, perang sok sieun teu kabahana. Perang teh Bu. Perang sok sieun isuk teu lancar, perang sieun semah teu datang tuh perang Pak. Matak jelema anu lulus perang jongjon hirupna. Tamatak lamun ibu ngahina batur tulis itu teu ngalawan, kade si itu geus beres perangna. Ai karek dihina batur ibu ngalawan mah can beres perang teh tah. Boro-boro ngalawan batur, ngalawan diri geus capek. Matak geus tong lawanan ka batur da urang mah prioritas utama keur ngalawan diri sorangan. Sepuh katos. Resep bapak-bapak diri mah ngupingkeun cara mah ungut-ungutan. Oh tuh noh balik we atuh. Tuh. Ieu teh perang, Pak. Asli negara teh itu keur perang. Nah, udah Nabi mah iraha ceramah dibayar. Ustad ayeuna mun ceramah teu dibayar datang mah tuh geus udon deui. Astagfirullahaladzim. Ieu teh geuning jelema daroraka gitu. Iya mah lamun anak gerhana gitu ceramah tuluy tong dibayar datang mah parah. Ongkoh innalillahi asal ti Allah balik ka Allah, ai balik kana suudon nusuk suudon masih korun, ka itu balik jeung si korun gitu. Teu matak ulama baheula, ulama anu terkenal tawadu, terkenal ibadah neleket, terkenal Quran apal, terkenal hadis nyaho, masih kena bingung menentukan sikap ka surga urang teh ka neraka. No ari ieu geus ngaku surga. Bari salat belang betong geuning aya sair ilahi ilas si aduh ngomongkeun batur tarik palebah kieu mah hese aqwa nari jahimi fahab taubata wagfir dzunubi fa'in kago pirudan bir keresok teang tina sejarah eta lagu naon lagu bingung ka neraka embung ka surga teu pantes narek ka mana eta teh ulama besar tahajud unggal peuting duha unggal poe Quran katalar hadis kaaji nepi ka bingung nantukeun ka mana balik nah ka surga nah ka neraka coba ieu tahajud mumul duha tara sedekah henteu juk surga bener sok ku ilmu teh kudu wawuh kana diri sorangan tong wawuh kana kagorengan batur batur goreng ka urang bae nama kejeng bae atoh nama kejeng atoh urang boga dosa bisa jadi alat pembersih na kuhinaan si eta lamun jelema kieu kabeh aman dunya teh moal aya ustad gurger jeung pahereng wah da ateul tanduk wungkul atuh budak badu matak posisi ilmu mah hiji nu karek wawuh dua nu geus bisa nyicikeun tilu nu geus bisa ngamalkeun lamun urang karek wawuh kana ilmu karek sakieu ge asa aing pang benerna matak budak badu ge ka batur da karek wawuh atuh ibarat ibu rumah tangga karek dua poe pan karek wawuh jeung salaki sumanget kenehnya ibu rumah tangga karek dua poe digamis ditiung make sarung samping ongkoh bakutet ku sabab karek wawuh sono dikoreh Pak da karek wawuh tadi geus kolot ibu sare cobaan ke peuting tata ranjang kumaha cek si abah di calana asup angin sia teh matak tugas ilmu teh amalun solihun amalan solihan urang teh beramal Pak salat beramal zakat beramal ibadah haji ge beramal heungan hampura tina amal can jadi soleh sedangkan anu ditampa ku Allah amalan solihan amal nu soleh ari amal mah pagawean urang ari soleh mah hasil tina pagawean urang tah bager ka batur nulung nu butuh nalang susah amis budi someah dareh deh alus laku hade lampah hade ucapan eta soleh amalna mah salat ngan eta teh solehna kumaha dari urang karek boga amal can aya solehan heueuh nya pengajian hadir nagog panghareupna nganunutan ge pangheulana
balik ke isu pedit anger kukulunu anger hohoa kasalaki anger teu balik jeung dulur anger parebut warisan anger ngantep kolot anger nu kitu ngaji lain ngaji prek matak alam hakikat rada hese Pak sedangkan ibu boga kahayang hayang naon ari hirup robana Allah aduh silung gitu beda nada Garut mah beda jadi Garut mah lentong beda jeung Bandung rada tegeug Bandung robana tiga gitu Bandung ieu mah robana jadi aya kikituan jadi jigana di Garut malah mun punten teh punten di dieu mangga di ditu punten tah mangga jelema geus di ditu beda jeung Bandung punten mangga ka mana euy ka Lebak Bandung Pak di dieu mah cenah ka mana ka Lebak alus da Jawa Barat pang hade-hadena Sunda ya ieu Garut Bandung mah rada tagteng tau utak untung urang bisa ceramah ku Sunda teh Bandung mun Garut keren tiba heula ge aya sejarah Garut mah teh maraban hayam ge Garut mah alus atuh kur titit mata kongkorong hayam di dieu mah alus Pak bawa ka Bandung bisi aya rek mahanan hayam kumaha maraban di ditu nyeniran minantu kur titit bener hayam barang lebok beuki usaha tara bari gigireun aya minantu mata kesukna teh hayam teh teu bisa kongkorong udah dicekek ku minantuna kan beda lemur bae beda bahasa bae tapi datang Islam rahmatan lil alamin dina beda kudu jadi rahmat keur saantero alam matak jelema nu beda tapi pasea teu jadi rahmat kalah jadi laknat matak masjid hiji eueuh eusi nah da si itu nyieun di masjid di ditu kosong dia kosong kitu we coba lamun jadi rahmat saya tak usoli, sok mana jadi imam. Da urang mah hampur atau usoli, cicing we urang mengamakmum ka maneh, cek itu teh usoli fardhu subhi. Kumaha cek urang jempe we nu tara. Hiji waktu nu osok anu tara jadi imam, si eta tara, sok maneheun ayeuna mah. Allahu akbar, sok baca nu osok mah usoli fardhu subhi. Genah meureun. Lain ieu mah si itu wiridan tarik, si ieu balik. Tanu kitu nu teu wirid teh. Ai wirid teh dikir, mah nya tina dikir jadi pasea. Seperti di urang sok muludan ibu muludan teh ngagungkeun kalahiran Kangjeng Nabi nya tapi nah beresna jadi gurger beres muludan jadi gurger benernya si eta beunghar tara udunan itu kasigeung nah kehead eta tina muludan caritana ngagungkeun kalahiran Nabi nah beres muludan jadi gurger mah lain ngagungkeun Nabi ego di Garut Imam Syafi'i aya mazhab Imam Maliki aya mazhab Imam Hanafi aya mazhab Imam Hambali aya silahkan pek Pak mazhab Imam Syafi'i pek mazhab Imam Hambali pek mazhab Imam Maliki pek tina naon ngan kuring nanya mun di antara opat Imam Maliki Imam Hambali Imam Syafi'i Imam Maliki urang bermazhab kanu opat tina opatan tah punten teangan iraha paseana ari Imam Malik jeung Imam Hambali ayeuna urang ngaku Imam Syafi'i, ngaku Imam Hambali, ngaku Imam Hanafi, tapi pasea tah punten imam nu opat teu ngajarkeun pasea atuh saha nu ngajarkeun pasea? Ego, Pak, ego urang masing-masing. Wow. Ieu mah da Imam Syafi'i, ada eta Imam Hambali. Gere pasea, tai paseana ti Imam saha? Imam Samudra meureun. Keheul aing mah da. Sing nepi kadinya atuh ngaji teh ulah sebatas apal Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, dar dikeureuh kitabna, dar dipigawe terus jadi gurger paseana saha nu ngajarkeun. Kahartos ieu teh lumayan bubar ti dia teh jadi pasea teh jadi tetulus Pak. Nah cenah maneh jadi taralalawanan, kadenge euy cenah manehna gerahana. Sugana jadi hidayah. Matak ieu mah geus teu hayang pasea. Udah disebut bagong ku ibu ge moal nyeri moal nah cik ibu teh nah aja mah teh kos bagong moal nyeri ya udah
namakeun moal nyeri wawuh henteu jeung nyebut apal henteu maraban henteu ngadidik henteu juk nyebut bagong kunaonna ribu hideng henteu da inung urang jeung bapak urang medek ini kieu tadi cing terek angkat ka mana ka Garut kasep ku bapak didoakeun tuh sagoreng-gorengna kuring anger ku inung mah disebut kasep ayeuna datang ka dieu wah si bagong paduli teuing maraban lain maneh mah bajuan lain maneh kahartos tong kasigeungan jadi jelema mah asli da jelema nu goreng hate mah hampura lain hayang ngadenge ceramah hayang nyokelan ka gorengan tina teu ceramah aya we kacaletot isuk nuju rame atuh nya kitu ceramah teh kitu mata keukeuh babalik deui hayang robana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar hayang salamet dunya jeung akhirat anger tong wara mikiran akhirat dunya heula salametkeun ieu mah akhirat dituju aya dunya picacapekeun boro-boro akhirat di dunya ge dicekeh batur atuh mah sedengkeun dunya teh gerbangna akhirat samemeh urang menuju ka alam akhirat wayahna di dieu salametkeun heula eta doana ge fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah di dunya hade di akhirat hade eta dunya heula hadean engke akhirat mah buruh ari maot mawa amal neuneun amal mawa deuk di kumaha carana ayo urang diajar mikir euy ari ibu teh maot kira-kira nu maot mawa amal atawa neuneun amal lamun dibawa deuk kumaha carana da semeneu neuneun indung bapak maot neuneun amal ku nyakolakeun budak ku mangnyeunkeun imah ku boga sawah bagi warisan tuluy eta budak teh hirup tah neuneun teh dibawa geuning sawah mobil teh dibawa budak teh dibawanya jadi neuneun aya nu dibawa ka ditu lain mawa buruh nanti Allah taala bati tina neuneun di alam dunya matak melak hade jadi hade melak bonteng jadi bonteng melak hade jadi hade melak goreng jadi goreng tak urang beramal di dieu teh pepelakan di ditu mah hasilna matak jelema salat hampura lamun teu beunghar da moal buruh ayeuna nah hanya urang pengajian tuluy tapi sangsara wae teu urusan da beungharna salat zakat saum haji lain beunghar di dieu beunghar di ditu ibu di alam akhirat matak tuluykeun ibadah kajian teu beunghar engke di ditu beungharna da buruhna mah di ditu lain di dieu kahartos matak salat teh sabenerna talu ngabedug macul geduk-geduk macul sapoe ta euy 70 nya kaharti eta coba sholat engke di engke Allah teh nya dabongan Allah nyiptakeun akhirat ai tugasna akhirat teh nganggeuskeun perkara nu teu beres di alam dunya ibu dihina batur rek batur cicing batur ibu teu ngalawan pan teu beres nyeri tuluy-tuluyan di akhirat ku Allah dipamereskeun kadang-kadang si itu ahli sedekah si itu ahli zakat si itu ahli masjid si itu ahli shalawat bakal beak ku kanyerian urang lantaran pangledekanana weh bari maranehanana aya urang mapan amal teu boga ledek anger atuh beak pisan lamun hayang salamet dunya akhirat salametkeun heula ayeuna dunya keun urusan akhirat mah da aya Allah ngan urusan dunya diserenkeun ka manusia da urang khalifahna pek ceuk Allah teh dunya kokolakeun ngan engke buruh mah ti kami aya sabab aya akibat aya nu rumah tangga hayang naon kawin teh hayang naon sing sok ibu baheula nikah hayang naon disebutkeun hayang hees jeung guguling ge da bisa hayang sakinah, hayang mawadah, hayang warohmah. Ibu ngadoakeun pan ka budak isuk teh, nyai anaki didoakeun ku emak sing sakinah mawadah warohmah, manehna ge bati jebleh cari nul panona. Ternyata sakinah mawadah warohmah teh teu gampang nu diomongkeun. Atuh mun kitu kudu butuh kuncina apa? Naon kuncina sugan karena geulis. Hampura lamun lalaki rumah tangga karena kagelisan, ised gede, ised kolot, leungit geulisna bakal loba lalaki nu tolo heor neangan nu leuwih geulis. Sabab geulis mah lain alat kapuasan. Kahartos, Pak. Geulis mah lain alat kapuasan. Jeung da ngaran-ngaran geulis mah relatif boga budak hiji gumelis dua cumentil tilu pakusut opat abut-abutan boga budak lima pudegdeg awak ngabeukahan pan kasur nomor hiji teh beak ku sorangan salaki mana lakop kana tabeng da kaseredkeun sigeung ku salaki gede-gede teuing awak teh atuh bayuh-yuh ka sigeung leos ka kantor desa senam 2 tahun eta beres senam teh lain begang kalau kabuki bodag Pak da beres senam teh goyobod comro misro liliwetan ongko salaki mah maot weh nah mikiran hutang urut baso. Jadi media geulis mah lain alat Pak. Geulis
lain alat sakinah. Cinta membawa cantik atau cantik membawa cinta? Ayo orang diajar mikir. Cinta nu mawa gelis atau gelis nu mawa cinta? Cinta nu mawa gelis. Ku cinta jelema hideung ge we gelis we. Cing temang pamajikan kuat hidung, hidung manis. Cinta. Jadi ternyata cinta nu mawa gelis, lain gelis mawa cinta. Bener? Cinta mawa gelis. Mata ke kadang-kadang gitu, bibir bengok, irung deplek, panon kieu, pipi kemong, dipikanya awe ku salakina gresok tanya, nah bogoh kanu kitu, oh moal aya nu panggelisna, pamajikan akang, pan cek mang mah, gelis kitu juga jari ngao. Matak anugerah cinta teh saban-saban manusia boga ngaranna cinta bisa ngarobah sagala-gala. Matak cek lagu bungsu Bandung mah cinta teh buta. Ti Bandung ini ka dieu Garut jauh. Da ku mah teu karasa capek. Ngesang lu atlet majarkeun teh harum. Lapar, kuat we teu lambung. Ku cinta. Ngan kade cinta ge matak ti gebrus, matak dunya mata gelis lain alat keur sakinah mawadah lain. Dan utama nama itu lain gelis banget atau gelis hate, goreng bangetna, hidung bangetna, amis budi, someah dareh deh, alus, glowing, hasum pamatuk, si eta mah can beres ejeng Bang Emo. Tah aya nu sampurna nu katilu Pak, nya gelis, nya amis, budi, keur mah gelis, amis budi lucu. Lamun di lalaki nya kasep ngamis budi lucu saha eta iya. Jadi tilu cekelan manusia teh hideung amis budi alus, gelis asem banget goreng, gelis amis budi lucu. Tah eta nana gerhana neangan jero nu katilu. Atuh kumaha lamun nu kahiji hideung amis budi emung ah. Sabab guring normal. Lamun eueuh-eueuh teuing mah nya maksakeun we mah. Aduh. Jeung dari beungeut eta mah bisa dirobah atuh. Da goreng sate cek ibu. Cing teh mang naha kawin nu hideung genah. Nah bagi jeung genah, bangsat ge teu tulus. Cing teh naon urusan bangsat jeung hideung, lampu pareum jam 11 peuting, tuluy bangsat datang pamajikan ngadon seuri, atuh puguh bangsat ngagajleng, asa disampeurkeun huntu teu kaciri beungeutna. Ternyata aya hikmah di balik eta matak urang tong ngahina dadamelan Allah da Allah boga rencana beke leutik aduh si eta jangkung lenjang pan kuring nu jangkungna atuh si eta nu bekena tong ngaledek hei beke kumaha situ hei taraje jadi gelut Pak matak naon lamun cicing dina tugasna nu beke tugasna nyokot enog di kolong aya enog entog hese nyokot pan kudu jangkung kodongkang ripuh kan kudu beke serpet nu jangkung si itu kawin nyiram pamajikanana butuh buah-buah ngora ari tangkal jamu tangkal buah jangkung maka cek si beke wayahna itu mah bagian maneh jadi Allah nyiptakeun perbedaan teh sangkan cicing dina fungsina masing-masing. Ibu jeung salaki pan beda lalaki mah kumisan janggotan bulu dada nyebu coba ibu pan eueuh kumis janggot eueuh ibu dalam ibu kumisan mah lieur atuh. Salaki mah kumisan, janggotan, ibu mah eueuh kumis, eueuh janggot. Geus beda tina wujud ge, beda tina bentuk ge, beda karakterna, beda kahayangna ngan ku Allah dihargaan. Kaum ibu tilu umaha inung matak sahebat-hebatna bapak ku ieu mah sieun. Di dieu aya RT, aya RW balik ka imahna telat. Di mana telat? Padahal teh RT teh jeung RW sesengorna beak ti karep karaya teh. Oh tuh oi, beuleung hayang BLT eta cek RT datang ka imah cek pamajikan, maneh balik teh kuat burit-burit teh. Ampura. Di luar eta RT mau di imah mah jiga ucing meunang ngamanian. Eleh da ku ieu. Tamatak fungsina lalaki teh sing ngarti kana perasaan ieu, fungsina awewe ge sing paham kana naon nu pikahayang ku lalaki, kakara bakal terjadi sakin. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ari azwaja teh cocok serasi seimbang. Kuring teh 40. Berarti kudu meunangkeun jodoh 35 cocok.
kumaha lamun 40 jeung nu 18 teu cocok. 40 menangkeun nu 19 tina kahayang ge 40 mah imah pageuh baju teu dar seubeuh kongkorong boga gelang aya usaha ngedeng 40 coba 18 ngablu sok umur 19 kita mah motoran cantik kusruk mah coba nu 40 tani digarap nyawa siap dagang bisa nu 40 mana mikiran pamajikan ngarah bunga imah pageuh baju teu dar seubeuh kongkorong boga gelang aya 40 tahun nu 18 kitu ulin we sia eta pan ngadon TBC aing jeung ngarepan pamajikan 18 boboloneun mata 40 mah cocokna jeung 35 atau mata lamun di dia bapak-bapak nu umur 40 menangkeun nu 20 ulah lege engke ditungtung bakal karasa 40 jeung 20 geusna 20 bapak 80 itu 60 bener ibu 80 si eta aduh teu kabayang eta lamun dianteur ka uleman pan aya 80 geus kieu ari itu bagor keneh pa umur 40 da mau tengah hoak pamaji boro tuturkeun aki-aki nyeri tak ending akhir teu ajwad teu cocok teu serasi teu seimbang kuring jangkung menangkeun nu jangkung pan cocok borosot budak gantar beke jeung nu beke hijikeun nolol budak sauted nu bodas jeung nu bodas dihijikeun nolol budak bule nu hideung jeung nu hideung nolol budak tutung ajwaj jadi nu diteangan dina rumah tangga teh kecocokan matak rata-rata anu rumah tangga ragreg talak nah euy ragreg talak geus teu cocok nya matak bahasa Quran mah hebat tinggal mengkaji tinggal maca ajwaja kecocokan cocok pemajikan bawel salaki lungu cocok pak jadi mau loba pasea si ieu mah 2 meter ngomongna coba cek lalaki tong kitu geus teu kabayang lamun ieu bawel salaki bawel ruksak termos tah TV ditonyok imah diduruk pak nah bawel jeung bawel dihijikeun rame atuh coba ibu nu bawelna salaki anu lunguhna tang teng tong cukup we cenah tong kitu tuh jadi nu disebut cocok teh nu kang nongong kadang-kadang heuh ye teh ieu 40 minimal meunangkeun nu 35 ulah ngacung da teu hayang maka jeung aya nu ngacung emak cenah abdi cenah 35 35 ge buntut 3 hoream aduh kumaha cenah lamun jeung 45 komo sudi urang 40 pemajikan 45 kalau basare teh haben mah cetan jeung ngabalseman penting-penting paribasa pipis isuk-isuk eungap da asup angin capek pak matak bahasa Quran ajwaja kudu cocok kudu serasi kudu seimbang dan agarana jangkung menangkeun nu jangkung di dieu di kaleng teh tapi lamun kuring menangkeun nu penek di dieu Pak teu kabayang ka ulemuan moal teh nyeri cangkeng jadi pek ku Allah teh diserenkeun sing ajwaj sing cocok sing serasi sing seimbang ngan anu nyocokeun nu menserasikan lain awakna tapi agama nak sehingga bijil hadis Nabi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin Allah dek mereka alusan rumah tangga yufaqihu fidin ngarah cocok teh ku agama bakal cocok sabab salaki apal tugasna pamajikan ge apal tugasna naon atuh tugas salaki naon tugas pamajikan urang Garut ieu teh urang Garut boga budaya ngaranna bahasa Sunda sastra Sunda seni Sunda tamatak di Garut mah sok aya keneh panganten direnengkeun inung bapana narek ka luhur ngaranna sawer panganten Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran nyebat asmaning pangeran asep mimiti diwuruk dangukeun ku dua cepil simpen di manah nu
jembar ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasan teu aya ngapaya anu meredi saur Rasulullah estu agama mah tetep puhit nyubadanan kawajiban aya tak dek naon ka dia Ruun turun jati rahayu rahayu manjing walagri sapapaosna Ruun turun jati rahayu rahayu manjing walagri sapapaosna runtut raut sauyunan amin ya robbal alamin mugi Gusti nang tayungan ulah waka ngewa karena adat Sunda ulah waka geuleuh ulah waka cua bisi aya makna di jerona cici bisi aya makna di jerona pada di Mulyadi teh nyieun patung ibu ulah waka ngewa sabab bisi aya filosofi eta patung heueuh ngewa kana patung teu kudu ngewa da menang nyieun dagor we da moal ngalawan anu kudu dipegang ngewa lain patung eta tapi kudu ngewa mah kana awak urang lamun hirup geus matung ngajak dogo di imah tanpa usaha matung teh ngaranna teh beunghar hayang usaha henteu heuh modar keur sangsara kahartos sabab kolot baheula dakwah alatna media baheula mah dakwah teh lewat media nyokot harupat tojoskeun kana bawang beureum tutup ku jukut palias tapalkeun lawang panto dakwah eta dakwah naon dakwahna harupat ulah getas harupateun mun ngomong tong sakama-kama abong bibir teu di bangku abong letah teu tulangan eueuh kolot baheula parasea gurger naha dijaga ku bebengok harupat tojoskeun kana bawang beureum sik-sik ku ibu curucut cai panon curucut cai panon sedih euy kunaon sedih kade ucapan urang perilaku urang tekad urang ulah nepi ka nyedihan batur nganyerikeun batur ngeclak cai matana lantaran kanyerina nepi ka kiamat teu ngahampura Allah ge moal mere sawarga tuh bawang teh geuning dakwah tutup ku jukut palias disebut palias teuing nyai tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala salamet budak teu belenung beteungna eueuh bapaan pan nyerkem jeung inungna da keung ku sanekala coba budak ayeuna nyai tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala kadiekeun mamah sanekala cekek waing ayeuna teu keungeun ku sanekala akhirna da loba ayeuna pelenung beteungna eueuh bapaan ingkah lalakina borosot budak kadunya dipikeun pan kawalungan baheula aya kasus nu kitu eueuh nah ayeuna bet loba padahal sakola luhur masantren loba kiai naker Quran kata larar hadis diaraji tapi naha perilaku teu matak dirobah ku perkara eta baheula pasantren saeutik ustad saeutik kiai saeutik sakola ge tambatan SR tapi eueuh kejadian kitu matak ieu teh maju mundur sebenarnya mundur Pak. Kolot baheula katempo bitis ngejat kan deka uleman bitis ka ciri balik deui diganti ku rok panjang nah era katempo bitis nu ayeuna boro-boro bitis ping-ping dideulekeun ka ustad oge pan abdi sok hadir ka uleman lalaju dangdut oh sakieu anjir gila kot kurilap hari abdi sadar abdi teh ustad tungkul bari panon mah kitu aya ka era eueuh leungit ka erana nah habat leungit ka erana padahal sakolana luhur ilmuna luhur bener tuh tapi nah leungit ka erana ternyata ilmu luhur teu matak ngarobah sifat dirina kolot baheula sakola henteu Quran teu kabaca hadis teu kaaji salat ge walau alam tapi hampura ka erana mah luar biasa heuh Allahu akbar jang halus takbir baheula budak urang ku curug sieun bapak jeung ibu da kuring ge sarua ngaji maneh kudu kieu keung Pak coba enak ngaji maneh kalah dikitukeun ku budak padahal sakolana luhur masantrenna luhur Qur'anna kabaca acan atuh engke acan ngahariringna ge
Wah iya mah kalau oh aduh ngalungkeun naon tuh kertas di alung-alung tuh aduh eta teh maledog ngalungkeun teh mun maledog keuna kana tarang batur janoo isu tah geus urang simpulkeun ti dinya bieu teh ngawurkeun nya nu kuduna mah diawurkeun teh hiji beas dua es bonbon tak ieu teh filosofi tata cara kolot baheula dakwah mapagahan manganten kunaon ngawurkeun beas tugas lalaki teh kudu ngawur ka saha ngawur ka pamajikan dua nu kudu diawurkeun hiji ngawur lahir dua ngawur batin ngawur dunya ngawur akhirat ngawur dunya ieu mah pageuh baju teu daar seubeuh kongkorong boga gelang aya raos teu Bu eta lamun salaki ngawur ka ibu ieu mah pageuh baju teu daar seubeuh kongkorong boga gelang aya raos teu tah raos bawa karena bahasa agama disebut sakinah jadi raosna ibu teh lamun salaki tanggung jawab imah pageuh baju teu daar seubeuh kongkorong boga gelang aya dahar teu susah hayang balanja aya duitna hayang nyangu aya beasna hayang jajan aya artosna raos kadenge jadi ibu terungsing kunaon sebabna aya nu nanggung jawab ngaranna salaki mata kolot baheula pinter Pak ngawurkeun beas teh lalaki kudu bisa ngawur ka pamajikan ngawur lahir kudunya ngawur batin ku agama kadua ibu ge ulah sebatas hayang dibere dahar hayang dibere baju hayang dibere imah hayang dibere kongkorong hayang dibere gelang ulah sebatas eta ibu oge kudu bisa narimakeun pamere salaki bentukna agama mah gara magrib lain ngebecos we kana TV ibu kudu atoh boga salaki kitu mah maca yasin mah maca Quran mah sholawatan mah tawasulan kudu atoh boga salaki kitu nah di dunya hayang bareng di akhirat ge hayang bareng hartos bapak sanggup ngan itu nu moal sanggup cobaan isu kadenge ceramah negarana magrib lain becos we kana TV moal teu nyegagna sia jadi panati kumaha aing kitu palebah lahir ibu hayang palebah dunya ibu hayang tapi hampura nalika bapak ngajarkeun agama kadang-kadang ieu ingkah Pak sok teu percaya Nabi Muhammad pernah adan gigireun Siti Khadijah Allahu Akbar cek Siti Khadijah ya Rasul naon adan hayu urang netepan subuh hayu istri Nabi cobaan bapak engke adan gigireun papanya Allahu Akbar kumaha cek eta masjid deukeut adan di dieu tuh gandeng padahal dua kewajiban salaki teh mere napa ko lahir dunya mere napa ko batin agama ulah sebatas imah pageuh baju teu dar seubeuh kongkorong boga gelang aya akhlak teh dipalire ari ibadah teh ditempo mata engke di akhirat bapak nu rugi bapak nalika deuk asup ka surga dibedol ku pamajikan kela tong makejeng hayang ka surga nanya malaikat saha anjeun pamajikanana nah makejeng mamawa salaki anjeun neuk dibawa kana neraka tanya Gusti ku anjeun ngajarkeun salat ka abdi henteu ngajarkeun shalawat ka abdi henteu ngajarkeun dijilbab ka abdi henteu ukur mere dahar ukur mere imah ukur mere kongkorong ukur mere kahirupan ukur mere sagala rupa dunya we jeung dunya ibadah abdi teu dididik ku anjeunna teu adil salira Gusti lamun salaki abdi ka surga sadeungeun abdi ka neraka dibadawal atuh ku Allah teh jog atuh milu ka neraka matak musuh bapak teh eta musuh bapak iya ya kan musuh tidunya ge geus kaciri ieu tah kamari ge bulan puasa pan anu pangheulana baeud da eta tah bapak mah tanggal hiji teh mikiran keur buka keur sahur bapak coba itu keur sahur wae ngawel balanya teh ayeuna engke mah nya macet nya panas nya lapar buru ayeuna jawab ku bapak pancan aya duitna da kitu sia mah usaha teh ecreg musuh ti ayeuna keneh inna min ajwajikum wa auladukum fitnah anak jeung pamajikan ceuk Allah bisa jadi fitnah lamun teu kaomean ku agama matak ibu kudu atohnya lamun aya salaki mah salat mah zakat mah saum mah haji mah sholawat mah maca Quran ibu kudu sujud syukur sirina eta salakinya lahirnya batin nya dunya nya akhirat kahartos ya. Jadi tugas salaki teh mere napa ko lahir, mere napa ko batin.
tilu salaki teh ibu lain sebatas merena pokok lahir jeung batin, tapi kolot baheula lagi ngaburkeun es bonbon. Ari es bonbon teh permen, ai permen rasana manis asam asin, rame rasanya nano-nano. Tah kolot baheula dakwah lewat permen kunaon? Heueuh manis pahit peuheur lada haseum rumah tangga bakal karampa. Ayeuna si sajang isuk kawin rerenengan leungeun kajeun ngesang pecekel-cekel. Ayeuna coba geus kolot kieu, ieu salaki di mana, ibu di mana? Da geus bosan heuh. Coba keur bobogohan, aduh lempang jetot ti tajong lalakina teh juk langsung kamu sakit cek budak aweuna teh iya kumaha cek budak lalakina ke puskesmas ya eta cek budak aweuna ih kamu perhatian sama aku coba geus kolot kieu bawa ka ulman jetot tajong aduh dicarekan heula atuh teh batu eta cokor pahit peuheur lada haseum bakal karampak. Maka kolot baheula ngagunakeun dakwana media simbol ngarah teu kabaca ku Belanda ngarah teu kabaca ku Jepang. Mata urang nu teu ngalaman hirup zaman eta tong nyalahkeun cara buhun Pak, da urang teu hirup zaman eta ieu mah musyrik jeung musyrik ka kolot baheula tong kitu ceng leuheung aceng da aceng teh manuk cukah keh geuning dina YouTube mah tuh kahartos pahit peuheur lada haseum pan karampa rumah tangga sok bapak lah sahebat-hebatna ustad sahebat-hebatna kiai Agim pernah merasakan pahit rumah tangga, Kiai Abdul Somad pernah merasakan pahit rumah komo ieu senior wae pernah mengalami pahit rumah tangga komo ieu komo bapak. Mata kolot baheula ngawurkeun es bonbon pahit peuheur lada haseum bakal karampa. Apel apel ada teh manis enggak ada juga teh aja. Kumaha cek calon salaki biarlah teh aja. Kenapa gitu? Kan manisnya ada di kamu. Baheula coba geus kolot aya teh manis eueuh gulana kumaha cek salaki nya ka mana duit kamari ludas jeung ludas we. Ditanya bapak apel nah teu ngarokok nyata tinggalin ceceh kumaha cek kabogoh waktu harita ieu we ceceh abi heula ange. Bener tuh Pak. Coba ayeuna geus kolot nah teu ngarokok eueuh duit eureun cek aing ge beubelenok komor KS sok mata kolot baheula teh cek kuring we cek nu bodoh kolot baheula teh pinter Pak cerdas di atas rata-rata nah berdakwah tapi damai nu ayeuna berdakwah teu damai-damai hayo baheula mah dakwah damai ku alat bener kade dek ngaburkeun deui pahit peuheur lada haseum bakal karampa. Init-initan mau motor beberek-bekan cur hujan motorna mogok dorong keduaan keur bobogohan ditanya hitung-hitung ieun dia coba geus kolot kieu dibonceng motor butut dijejak motorna ganti cek aing oge. Jadi aya beda matak pahit matak agama teh tugasna keur naon atuh agama tugasna sing wawuh karena alam pageto bapak ge kudu maot memeh maot kudu bisa ngubur sama memeh dikubur tak iya ibu kudu bisa ngubur diri sama memeh dikubur sok kalubur kayak itu kubur geura sok kubur kahayangna kubur egona kubur nafsuna kubur egoisna kubur amarahna kubur picecapekeunana kubur hirup jelema eta teh nah geus dikubur nu gelona mata tong dibawa sifat kitu teh. Aya jelema paeh tapi hirup, aya jelema hirup tapi paeh. Ari ieu hirup ateuing aya jelema hirup tapi paeh, aya jelema paeh tapi geus maot jelema nama ngan masjid jadi makmur ku si eta. Yatim katulung ku si eta, miskin kabantu ku si eta, jompo pangomeankeun imah ku si eta. Maot jelemana hirup eta di dunyana. Aya oge nu hirup tapi paeh, miskin diantep, yatim diantep, harirup teh jelema, tapi teu hirup eusi hatena. Matak aya jelema nu hirup awakna, modar hatena. Apana bahasa kuring mah nunutan geus moal kaharti. Matak anu nunutan mending hee sakalian. Aya nu hirup tapi paeh, aya nu paeh tapi aya nu maot tapi hirup amalna, aya oge anu hirup tapi paeh amalna. Kuat embung bebela ka batur, ta urang hayang posisi nu mana, Pak? Hayang hirup amal oge hirup tapi gawe.
pahit peuheur ladah hasil agama datang teh bapak ge kudu maot memeh maot memeh maot bu ayo orok bogaeun panon nempo henteu ayo orok bogaeun ceuli geus bisa ngadenge eta orok ayo orok bogaeun bibir geus bisa ngomong orok ayo orok boga suku geus bisa lempang orok ari orok boga hate geus boga kahayang orok tah maot memeh maot teh minimal bapak jadi orok boga ceuli teu bisa ngadenge gorengna batur boga panon teu bisa lalajo kasalahan batur boga suku teu bisa ngalengkah kana salah boga hate teu bisa nyicingan hate anu cicing dina kakotoran tah orok ayo orok lucu lucu eueuh huntu seuri lucu coba nu hajat beak huntu seuri keueung da atuh ai katempo meuni da pas bisa ngareret kadinya belenya seuri eungeuh ingat Pak urang teh yuladu alal fitrah budak teh dalam keadaan suci kamari aya Idul Fitri kembali kepada kesucian diajar jadi orok urang orok osok pas saya nah atuh ieu ngaji mah teu kudu nu jauh-jauh teuing eta we bab nu kitu orok boga ceuli teu ngadenge orok boga bibir teu ngomong orok boga hate can aya kahayang orok boga sirah can boga ilmu orok ge boga panon can bisa molotot jeung can bisa nempo urang kembali ka orok panon pek tempokeun kana alus ulah bisa nempo kana goreng ceuli pek dengekeun kana hade ulah coba ngadengekeun perkara goreng orok yuladu alal fitrah balik we ka Allah teh kanu maha suci maka dibere tempat nu suci sawarga ngaranna kahardos bus deui kana bab rumah tangga agama teh tugasna ngarah ieu barudak apal nah teu naon tugasna tah idza nadorta ilaiha saratka keur ibu teh direret kudu masket ditempo pikasonueun imut lucu ngagelenyu someah darede alus budi hade basa kasaha teh ibu heuh matak ditanya kitu teh pan dadeh teh ka batur geuning ibu mah ai kasalami ka kasalaki mah kerja motrot ai ka batur mah ka dieu heula da eta mah panas babungok si eta tong kitu geulis keur salaki awak ibu keur sagala nu aya di ibu keur imut lucuna ibu keur matak ibu teh leuwih hade haseum beungeut nemponana gerhana alus da urang teu kabita daripada ibu datang urang teh ustaz aing hayang nonyok da kasalaki deh kitu mah ayah mama uwi cing atuh kali-kali manja kumaha cek salaki naon euy salakina romantis-romantisan sabab ieu mah kahayangna Pak ngaran awewe mah kahayangna diratukan ngaku so. Hayangna teh diratukan jeung ieu mah ibu-ibu mah mun boga masalah datara daek ngaku teh mun manehna salah na osok juga ieu punten we ibu selepat Allah nepi ka kiamat hese ngomong kitu angere ieu tanu salah teh kaum lalaki matak rata-rata geus kawin kaum awewe budeg-deg awak kabeukahan da bebas nyarekan coba lalaki peot da dicarekan wae tapi geun bae mata idza nadorta ilaiha saratka direret masket di tempat sono imut lucu ngegelenyu somea darede alus budi ade basa jadi ibu teh kudu resep dangdan bener sok dangdanan atuh bibir hayang beureum lipstik beungeut hayang rada bersih wadak kunaon baeut wadak geus dekok lipstik dicokelan ku bilik init kauleman barang dahar digegel cing teh kunaon ari ibu kuat riweuh kitu barang dahar gegel senok lipstik sieun antal kana kuah riweuh awewe lamun kauleman sagala dibawa kantong pagede-gede eta teh eusina teh jeruk cau opak dedetkeun kabeh coba Bapak lagi incing ya Bapak ngan lamun ibu ditanya ibu naha kauleman mawa kantong jeung mawa jeruk mawa cau keur pun anak anggar nu inget ka anak mah ieu Bapak mah jarang ibu keur ngadahar cau budak ngagoak mamah abdi hayang dit kaluarkeun deui tina bahang kop nyai keur maneh coba Bapak keur ngadahar cau Pak abdi hayang menta sia makan hajat matak bener ku alo dihargaan indung kakara Bapak matak pek dangdanan lahir jeung batin ibu khusus keur salaki
lamun boga masalah jeung salaki tong loba curhat jeung batur tak kitu tah beger teh mimitina tinu kitu patut. Awalnya curhat-curhatan ka itu jadi nyaman, katilu jadi pertemuan, kaopat garelo. Jiga anu kasih ini ya. Awalnya curhat, kunaon murukusunu jeung salaki keur pabaeud-baeud. Sini hatu main. Si buaya gelo tah. Itu teh hampura buaya gelo tah. Lalaki anu sok narima curhat awewe bari geus boro-boro tah gelo. Sini atuh main mengarah niis di dieu. Ini si bikangna teh geuleuh aing mah da. Ya hampura disebut bikang da lawan buaya buaya deui atuh. Ini bere nginum jus. Kamu perhatian sama aku? Watir nyaah we. Tah geus mimiti ngolo. Mun bisa ibu kawin jeung lalaki menang ibu, lalaki ge menang bapak. Boga masalah anggeuskeun kuduaan. Tong make jeung ngomong kanu gelo. Ka ieu nung wae ulah. Nah make jeung ulah kikieuan teh modal gede hajat zaman kieu teh. Son kudu dibayar, bek kudu dibayar. Domba tadi dipencit meureun aya 4 juta mah nya. Bari domba pan Garut mah domba Garut. Pan di Garut papang loba-lobana sagala-gala domba Garut, jeruk Garut, dodol Garut, terus naon deui? Kota Intan Garut, dorokdok. Tapi urang mah teu percaya saeutik we. Domba Garut teu percaya. Nah, saban ceramah eueun mahanan domba. Abdi mah karek percaya teh Garut teh dodol. Sabab ceramah sok mawa dodol kakara Garut teh ngan hiji dodol. Cuk batu teh dorokdok lain. Doma lain, jaket lain. Can pernah sepanjang sok ceramah ka Garut, ayo nu mere jaket, iraha. Dorokdok iraha, doma iraha. Mata karade wadul mah kejung domba Garut, jaket Garut, jeruk Garut, angere dodol nu bijilna teh. Gede wadul. Tuh asli ya, Bu. Da ibu teh tah kudu kieu ibu teh kaluar ti imah buni digamis datang ka imah kumaha ibu deuk cang ange mulung muncang ka parange digogog ku anjing gede cungungung pek jeung salaki ngan lamun boga masalah boro-boro ka batur ka ieu ge tong nyarita taleg lag meunang urang da ieu mah nyai maneh teu kasaha rumah tangga kasih anu mama sambung doa gitu kan. Mata geges bacupit rumah tangga bebeja ka kolot dak mama teu nitah ejeung teu nyarek da kahayang hate mah maneh teh ka Ustad Nana. Aing mah kabesekan da kahayang hate mah mate baheula teh ngan digenggam we teu diomukeun kahayang mah maneh teh ka Ustad Nana ngan da jodoh maneh kudu kasih eta heukeun bae tarima takdirna susuganan we urang doakeun Ustad Nana sing narima rana maneh teh sudi sok kamana karep ngadoa teh balik teh sing narima we maneh geus jadi rana ayeuna ke kumaha urang heureuyan embung teu hararaya tuh joget budak mah tempo keur pajian teh halus heukeun bae halus budak tuluykeun de idza nadzarta ilaiha saratka. 2 idza amartaha atau atka tugas ibu teh di mana dititah wajib patuh. Tong Siti Khadijah, ya Khadijah ka mana? Kulum ya Rasul, kunaon tunuh nya? Kumaha ceuk Nabi? Wios lamun kami miwarang, da eta mah Siti Khadijah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas. Mangga ya Rasul. Siti Khadijah Pak keur tunuh dititah buringas. Ieu keur buringas dititah tunuh. Jadi antara bedana urang jeung Siti Khadijah teh kitu tah. Siti Khadijah mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas. Ieu mah hampura keur buringas dititah ngadak-ngadak tunuh. Ka mana ya Khadijah? Tunuh bade kulem nya cing atuh pangdamelkeun cai. Mangga ya Rasul. Buringas Pak. Malahan maturan Kangjeng Nabi ngaleueutna ge. Coba ieu. Ka mana mah nya sare we yakin mah tuh. Lain becos we kana TV jam 10 angan listrik pada aing deui nu ngeusian. Kumaha ceuk bapak sok uji. Pangdamelkeun cai kokod ku sorangan. Geblus ka kamar beledug eta kena pantau disimut ongko hees tapi hurung dadana ngomeh HP gelo teh saha eta pek seserian kayak rumah sakeun
Nu paling parah Pak, bapak nanggung jagong, nanggung segala-gala usaha, ongek, nanggung jagong, nanggung bawang, bapak nuripuna, geus jadi duit, bikin ka ibu, belikan karena kuota, dipakai tiktokan di jalan, kata bapak ker ngek nanggung jagung, eta pamajikan di jalan, ojo jing, ojo jing, genah tuh Pak duit gitu-gitu, keleh Pak, ngan ai lalaki, ai ngomong sieun di kitu, akhirnya teh di dia we kahayang mah duit teh pake meuli dengan sangu, kahayang mah duit teh dipake meuli beas, ieu mah der pake meuli kuota, aduh tiktokan dina balong dah hayang teh kusruk si salakina tuluy si salakina teh ngaliwatkeun nanggung jagong geuning ngek eta keur tiktokan da eta mah dicakar buru ngaliwat teh sieu Idza amartaha ataatka di mana dititah hampura wajib patuh. Kunaon Siti Khadijah bet patuh ka Kanjeng Nabi sabab Siti Khadijah apal persis sawarga ada di balik perintah suami. Jadi nalika ibu dititah teh Allah mukakeun surga, lamun ibu ngagugu, ngan lamun ibu dititah teu ngagugu Allah keur mukakeun neraka. Sok balik teh dia teh. Pak, titah. Sok titah aing. Timeuting rumah wadah nyeseh ngaladan maneh miara budak ngabajuan ngamanian nyeseh ku ieu tapi salaki kudu bijak ulah tutah-titah nalika pamajikan keur repot keur nyeseh budak digemol mah kadenge ceramah peuting cek nana gerhana patuh kopi mah kumaha cek ieu bari kukulun rada gelo ustad peuting jadi we kieu salaki aing mata nges sing tamatnya bapak ge tutah-titah ka pamajikan teh ulah coba-coba ke repot pamajikan keur nyangu pamajikan keur masak pamajikan ngumah wadah pamajikan keur nyeuseum budak digemol atuh cokot budakna ku bapak bantuan keur pamajikan nyeuseum bapak ngasuh ieu mah bapak hees itu uleng-uleng tak beujeuh we amak-amakan si sabdi si rada gelo meujeuh mah kopi ibu teh da patuh ka salaki sanajan genok leos ka dapur tong terang Pak nyokot budang bari kukulun udah eta ustad nanan penting aing ceramah teh rada gelo pisan jadi kieu salaki aing teh digugu kumaha digugu riweuh carocor de irung budak nguprak itu lehona alus saja dibikeun ka salaki tah kopina meja mak deuk nyeuseum deui suruput ai kopi panungtung leueur jeung pangset pan ditanya ku salaki mah nah kopi teh aya nu pangsetan ganeng kopi anyar teh di enrin salaki kunaon ibu nepi ka ridho kitu lantaran pamajikan mah teu ridho lamun pamajikan keur riweuh ditutah-titah matak salaki kudu bijak tong nitah mun kaayaan keur riweuh jeung kudu ngarti penting oge tempo beungeutna tempo da agama ge ngajarkeun psikologis ieu mah dapon maneh pamajikan kudu ngaladenan salaki ibu teh keur gumal gemol keur capek buru aral anjir geblek lelaki gitu patut kos penjajah wae nya bau baeudna pamajikan lain salah pamajikan pamimpin nu salah saha pamimpin bapak moal aya makmum nu salah anger imam mata pamajikan adalah makmum bapak adalah imam baeud pamajikan ulah nuding ka pamajikan tong loba ditanya nu keur baeud kunaon mamah baeud ku sia nya ngamak syukur coba nuker baeud pikiran lamun pamajikan baeud tong ditanya na awak urang aya naon na awak aing nepi ka pamajikan baeud geura toong padaringan beasna kosong geura toong bedak geus dekok geura toong lipstik cokelan ku bilik geura toong duit gigaletekan 10.000 geura toong kerjaan eueuh geura toong deungeuna teu aya meujeuh Pak baeud oge matak bapak teh kudu loba minta hampura Gusti aing nu salah ku inungna mah dibungahkeun ku inungna mah dijamin ku inungna mah diratukeun ku aing disangsarakeun datangan nuker baeud mah hampura mamah baeud lantaran bapak we nu kurang tanggung jawab aya ieu teh duit 3 juta ladang cengek keur mamah kabeh gebro dibikeun kabeh keur baeud langsung nangkep lain tadi si eta tah jadi agama mah peka kana rasa bener tah ibu oge lamun salaki resep nguseup tong dicarekan salaki resep nguseup tong dicarekan dan nu salah lain salaki ibu nu salah aya nguseup dicarek aya laukna digoreng so aing nguseup dicarek ai laukna digoreng sesana dijual asa teu hideung nya kumaha atuh carana lamun salaki ngareueun nguseup gampang tong dicarek ka resepna tuturkeun ka hayangna tong dicarek ka resepna nguseup tong dicarek tuturkeun nguseupna
ka mana Pak? Cirata. Dek naon nguseup ngilu. Dek kuling nguseup jeung ibu. Tapi ka jam 2 subuh. Engke salaki bakal ngomong, "Mah, tong nguseup wae geus jam 2." Jawab, "Maneh nguseup, uing nguseup. Maneh eureun, kuring eureun. Ngan lamun maneh teu eureun, tingali isuk balong batur ku aing nguseupan." Jadi nyarek secara teu langsung, matak orang Sunda pinter tuturkeun ka hayangna tong dicarek karesepna. Ibarat bapak keur lumpat di halangan ku rapia dijekok bubuk jeung tulang-tulangna. Tuturkeun nu keur lumpat mah tutur engke geus capek diuk babarengan ngawangkong damai hirup. Artos kumaha lamun salaki resep joget? Tuturkeun ka hayangna tong dicarek ka resepna. Tuturkeun ka luhur panggung, Pak bade joget jeung artisnya, jeung artis teu kaeng antel, terus jeung emak sok ku aing disengaekeun ayeuna keneh. Ceuk salaki teh joget kieu mah di imah lain di dieu. Kumaha lamun salaki nyawer artis 100.000 tong amah. Ulah amah. Merek ieu mah biheung kuat teh. Yung salaki joget mikeun duit 100.000 moal teu ngahiuk, luncat teh dinya ka dieu tah. Moal teu make tapak sancang. Gajeleng ka luhur. Wah, eta salaki dicarakan sia ka artis 100 ka aing 5.000. Balik bari dijiwir, datang ka imah dicarekan rag-rag tala, bubar rumah tangga, nu salah lain salaki, ibu nu goreng ada. Jog init ka pengadilan agama, aya undang-undang bab joget. Da tapi aya undang-undang KDART kekerasan dalam rumah tangga. Naon eta? Eta bapak dijoe jeung dicarekan hareupeun umum. Harta ibu bisa beak ku cara kitu. Matak mun bisa mah mun salah geus joget tuturkeun ka hayangna tong dicarek karesepna. Joget jeung ibu babarengan. Ngan meureun kos nu gelo duanana. Ida amartaha atau atkakatilu hafizat kamalika wa nafsik sing bisa ngajaga ngariksa nalika salaki keureuh kahormatanana. Tong ngasukeun jalu tanpa aya salak. Nah, ieu mah kudu didenge pisan, ieu mah kudu didenge, ieu kudu didenge. Tong ngasukeun jalu tanpa aya salaki. Matak tong loba balanya paket bisi salaki eueuh itu ungah. Da ieu mah atuh kumaha, aduh bebeja ka salaki arisan mah nya aya arisan ngalimaan bari kakak jeung KTP dirampas ti imah tulina rangtung aku bersumpah dan berjanji. Nah arisan jadi bang emo tong boga hutang tanpa nyahoeun salaki tah kakara sakinah teh bakal terjadi. Doakeun ku urang sadaranya, aduh jam 8 leuwih hayang balik. Nah sono keneh ibu sono ka urang ngan urang mah teu sudi kudu sono ka ibu. Lain ku bab teh eta geus kolot monya ya kolot sono cenah ka jeung ustad duh aing ngoream. Mun kitu mah budak ngora nu nyebut sono nya urang ngarti. Ieu nu geus kolot sono maka sudi mah ream. Doakan ieu panganten iraha di istiranana Bu. Oh atos nu mana pantai iya nya nu mana ti mana ti dia caket oh Samarang ieu mah Cisurupan kumaha eta nu balik ke mejaan teh oh Darajat tah apal Darajat mah ieu Cisurupan aduh apel ka ditu nya panggih di mana keneng? Hah? Astagfirullahaladzim disakolakeun ngadun kitu we nya. Yuswa sabaraha tahun? 24 ai caroge? Kaduhung nanya 28 jeung 24 heuh cocok teh. 28 cocok 28 geus menang jodoh 40 acan wae. Anggap aku tidak pernah bertanya kepadamu. Aduh, eranya da setiap waktu ge aya jelema, setiap jelema aya waktuna. Jadi kuring mah acan waktuna, acan menang jodona. Tadi nama init ka Garut teh hayang we cinta neangan urang Garut. Heuh tadi nama ti imah teh geus diniatan, deuk neangan urang dieu ngan ditempo teh geus baruntutan kieu. Nyaah teu.
nu nagog di hareup atuh da kolot tang kede mah nu hareup nu geulis parawan nini tuh di ditu na balong heukeun bae da 4 bulan dina jero beteung 120 jodoh pati bagja cilaka geus diatur ku nu maha kawasa kuring mah kitu padahal mah ibu lamun ditempo kasep sakieu mah meujeuh duit sakieu mah boga terkenal tapi nah jodoh hese bener teu ngarti-ngarti ceuk urang can waktu can niat niat mah tiba hela kasep duit boga terkenal jodoh hese aya deui nu kieu goreng nya duit teu gablek terkenal henteu boga anak 3 dipikir-pikir lamun teu dibalikeun ka Gusti Allah da aral hirup teh tukang soan gaduh subri jeung urang kali opatu pan kasep urang aduh dipikir-pikir mata sawangan jelema mah nya ulah lalojo sangkang teh kitu si hatena mah teu nyaho bener Bu atuh eta cenah cepnana kantos pernah gagal wae ada tepan ulin ka ditu karanca buaya geuning Ibu disangka ku urang urang ranca buaya teh teu wawuheun ka urang udah ieu ge lalaki atuh cing teh neng karek saminggu bobogohan deh neng situ urang karanca buaya hayu cenah mawa urang teh kana motor cing teh ulah waka nangkep di Bandung mah loba nu wawuh tang ke di ditu kieu ayo pelebah ka Garut cicing mah di warung dah hayang ngopi cing teh aman ieu mah eueuh nu wawuheun leungeun teh ngeteyep sorangan pahayang nyekelan leungeun awewe kitu we rag-rag tak ustad teh harita mah cabak beunang anjir kuat deg-deganana eta ratu asa dosa jeung hayang di sini cabak leungeunna ai ti tukang juga langsung aya jelema Pak Ustad nananya atuh puguh ku urang teh dilesotkeun bari disuntrungkeun gubrak eta kabogoh ngagubrak kana kosi jug baeut cing teh neng ka dieu nyao cenah kitu Pak Ustad nana nya jug nanya pan saha cenah eta tah di dinya apa perang di aku kabogoh mah nya Ustad bobogohan di aku adi wah lapur aing poe ayeuna cing teh pun adi ibu eta teh kadengieun ku itu da ngejat sapajodogan balik sok kitu tuturkeun ku teh heuh cing teh hampura Bu pun adi mah cing teh goreng adat cek abdi teh tuturkeun we kana motor na cing teh ka mana balik turun di tengah-tengah Bandung turun namun turun putus cing teh naon alasan maka jeung putus dah ai teh yang kabogoh ai katepangi batur cenah nyebut adi kitu matak saminggu gagal matak ayeuna teh seung-seueun teu beger ka doma ternyata Allah teh ngalairkeun jodoh kuring teh aya nu alus Ibu ngan keukeuh Pak bujangan parawan da teu sampurna agama teh teu Bapa mah demi Allah Bapa mah sampurna agama teh nu geus nikah mah sampurna kamari Ibu Bapa mah naik satingkat nahan lapar nahan dahaga dina puasa tapi Bapa geus naik nahan nafsu sabab ieu nu ngagoda tapi kuring nahan lapar jeung dahaga nah kuring teu pasea deuk pasea jeung jublek nya bener agama teh pati sampurna keur bujang matak doakeun abdi nya sing geuwat sampurna dina agama oh geus hayang oh ansu doakeun aduh aing mah eta nu jadi kendala teh aduh awewe pokona aing geus kieu mah da geus teu puguh merak nu datang terek nu kumaha we bae asli ayeuna mah geus teu bisa milih Pak sugan hayang nu geulis hayang nu jangkung baelah nu kumaha we kitu abdi mah la haula we kumalom nu genut ya keureut ku aing sabelah kumaha mun ini cekek jodoh pati bagja cilaka geus jadi aturan Allah nana gerhana ge cenah cek batur viral ku Allah we dibisakeun pinter ku Allah dipinterkeun daek ku Allah didaekeun mampuh di Allah dimampuhkeun bodoh ge sakapeung mah ku Allah dibodohkeun ngarah ieu apal kana kapinteran pan urang teu rumasa pernah bodoh tuluy bisa ngahargaan kanu pinter kumaha da rumasa urang mah bodoh kan gitu atuh nu pinter kudu nyaah kanu bodoh ulah ieu mah geus pinter ngaledek nu bodoh atuh sarua jeung boloho
kuat rewas betul lain bebeja tuh. Boh tahu setengah 10 naik jam 8 setengah 10 2 jam. Nah hama jeung apa tuur geus cangkel urang mah teh. Ieu mah ngeunah kieu nagog ngadenge bereuketeuk seuri. Urang mah nu ngomongna riweuh ripuh. Nuhun sateu acana sing sakinah dedek sing sakinah mawadah warohmahnya sing engal gaduh turunan ngarah rumah tangga urang teh kaiket. Aya deket-deket kieu mah ulah pasea kadenge tah. Talung jauh sekalian Bandung Garut dina pasengan mau apaleun coba deket can tetangga gara randeng can ngagosip beuh rumah tangga aya mah cara rape. Ternyata poin utama rumah tangga bisa hancur lain ekonomi nu ragrag Pak. Zaman ayeuna lain ekonomi nu ragrag ayeuna mah bebengok anu ngagoda rumah tangga teh bebengok HP ari ngawangkong jeung salaki ari teu utek-utekan si horeng jerona keur ngadongengkeun salakina. Wayana de lamun boga mantan pupus penting ieu gaduh mantan blokir ulah silaturahmi si eta nu bakal jadi hileud peuteui teh mau jajan blokir ti ayeuna naon saben bisi jadi ngaganggu sabab lamun bener si eta hayangan ka urang pasti nepi ka pernikahan siap menanggung masa depan. Tah ayeuna masih itu terjadi jeung urang eueuh mantan terindah bullshit waradul wungkul waduk mata bisi di dia aya ibu-ibu baroga mantan blokir ti ayeuna keun bae teu bawuh oge ngan goreng mah ulah panggih di jalan tanya kenapa diblokir geus rumah tangga ngewa anu geus rumah tangga masih kana weaan jeung mantan-mantana. Jika iyo atau boga mantan ya blokir nu goreng mah blokir. Aya nu geulis marada antep susuganna jadi rana kahareup. Wadul ibu wadul tong teh dianggap teuing. Nu bagaduh hajat sing sehat. Ibu-ibu ge sing sarehat lahir batin dunya akhirat. Atuh abah sing sehat panjang yuswa bahnya para putra putu sing soleh tur salehah. Doakeun abdi ge ayeuna bade wangsul sing salamet di perjalananana. Atau abdi ge sing engal gaduh cemewew. Ka Pak Ustad, Pak Kiai, Pak Ajengan nu aya di tempat ieu sing panjang yuswa, parak milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi. Pala putra putu urang sing soleh tur solihah. Anu ragrag ekonomi sing dibangkitkeun, anu keruntag rumah tangga sing disakinahkeun, anu keur bacupit jeung dulurna sing diakurkeun, nu pasea jeung tatanggana sing dihenteukeun. Sim kuring atas nami Nana R Gerhana sakitu nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggali nu dipamrih hampuran nu kateda billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.